sebaiknya mendoakan guru, mendoakan orang tua setiap waktu, utamina sabada sholat fardu. Itu nu kadua ya amalan naon anu ku urang dilaksanakeun dugi ka ibu karama abdi. Amalan naon anu dilaksanakeun ku urang dugi ka ibu rama sadayana. Bu, sambungkeun tali silaturahim. Contoh, ari ina teh aya bil makna harfu taukid, inna rahmatallahi tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahmi. Moal sumping rahmah, moal sumping kaberkahan, moal sumping magfirah, pengampunan lamun jalma putus silaturahim. Maksana kumaha? Inung tos maot.